teh anger sok pinapsueun. Aing mah udah keneng. Budak saha cenah eta teh urang teh penasaran aslina. Meuli. Naon we pica capekeuna teh moal ka dieu teh. Gusti Nu Agung. Urang teh karek balik di pasar. Geus beres ngepel. Nih urang teh capek ieu. Nya panggil si Keneng, beuki capek urang teh. Naon atuh sia teh Til nih, isu keneh geus ngalagu sia teh. Masih mun sia teh sora teh ngeunaheun ngalagu we jeung ngalagu sia mah. Aing ngalagu sia, nyaho ngabamlam sungut aing teh. Naon? Saka tularan ku TBC ku si Kumi. Keur usum sia teh na teh. Keur usum urang henteu geuningan. Gaul ku saha ari sia teh? Eta anu budak tiung koneng. Saha maneh? Budak kan aing mah tos tua. Oh, tua keladi. Anu basa eta diomongkeun. Heeh, eta budak saha eta teh aing hafal atuh. Teuing atuh ah nih. Mesti ngakeuleun wae. Da urang mah can heuleun, nu mana jelemana atuh. Heeh, kayak datar ali lah sok jadi ka dieu. Budak eta teh. Emang urang teh atuh mah teh ka dieu langganan pisan barang beuli ka urang teh. Tapi atuh da meuli-meulina teh 1000 tapi meuli pisan. Naon? Urang kan ngapel, culing citat ka itu, culing citat ka dieu. Atuh kan cek aing teh warung teh ieu nah jeung ka imah jeung ka dieu atuh. Heul aing teh masmun gede meserna teh urang teh lain-lain ku etakeun rezeki heueuh. Aing ku kitu-kitu teh mah keheul urang teh atuh. Oh, si Keneng eta teh. Moal isuk-isuk ieu jam 6 teh geus pepuntenan geus can muka jam 6 teh. Oh, heeh. Apa mana beres eta? Teuing nu ge acan aing mah. Saha eta beda beungeut nama beungeut teh asing aing teh mirip ka saha nya eta teh beungeut teh nya. Mirip di maneh? Manya aing si Siti budak aing mah. Apa atuh Siti masih teh anu leuleugeuteun beungeutna? Sia nih ngomong teh leuleugeuteun beungeut. Oh, eta bodas geuningan. Lain sia teh bedak eta teh, bedak nih biar cantik. Biar cantik. Lain ceuk, urang ka dieu heueuh. Urang teh bieu teh nya di imah nyawang gitu heueuh. Ini siapa nyawang wae nih keur maleutik awak teh nyawang wae. Da lain pikiran ieu mah lain. Nah, Nyawang gitu. kan ieu teh geus dek akhir tahun atuh sia teh nih. Naon akhir tahun? Urang nyeun acara atuh sia teh. Acara naon Asia konser New Year. Lain, urang naon atuh bakar-bakar sia teh. Suka dia mitra udunan sia mah bakar-bakar. Sia eta kagabah eta moncong. Nih anu mawa leuncak kamari saha mawa tarasi saha da aing eta teh. Ieu Daun sampeu di aing. dangukeun eta sungut teh kan mah teh ngajak teh bakar-bakar ngajakna teh kan nya. Heeh. Bade naon ngagubuk leuncak. Heuh bari ieu atuh ngaredok sia teh. Anggar we aing. Anu non ka pasarna aing, anu meser hayamna aing, anu meser sosisna aing. Ngeunah maneh mah ieu ku dahar hungkul. Asuh diam nih. Kamari ka manehna atuh. Entong di imah aing atuh nih. Ieu di imah urang mah ieu non. Heurin di imah maneh we tadi dieu atuh sia teh. Urang ieu we ulah loba-lobaan teuing atuh si kucu tah ajak urang maneh. Dan teh lobaan oge ieu kamari ge ukur opatan geuningan. Da ciga nu 10 orang udah sia mah marang hakana ge di ruwong. Batur hiji-hiji ieu nyokot 2. Atuh mumpang-mumpang da loba sia teh daripada teu kadahar. Sok. Teu kadahar da anak aing beukeun keneh. Basa eta teh ni kuat kana amru moal kadahar nya geus we ku urang di dahar lebar sia teh mubazir. Budak tujuh sia teh meuni nyeun acara sia teh tare tahun baru ieu teh harus menyambut 2026 sia teh. Heeh. Heuh atuh ceuk nih. Heeh. Nih. Hayamna di manehnya? Teu da seuk aing ge sia mah da nih. Eta hayam teh keur maha atuh nah teh nih. Bae atuh, teu hayam oge bae urang mah atuh domba. Sia komodo mah ieu. Naon Kilonya hayamna heueuh.
Sakilo mah moal manya Udunan atuh udunan ka dieu keun duit urang mung barang nah yang duitna we ka dieu keun. atuh teh kan sia mah beunghar yo nih aing goblok Lain beunghar ieu aing teh ieu dangukeun duit saeutik dijejeh-jejeh. Lain ku beunghar-beunghar teuing ai sia mah naon ka batu gablek duit. Boros kana duit. Terus sakilo we nya bada sabaraha atuh sakilo mah nyelap nah huntu sia teh keur mah karopok taha. Karopok huntu aing teh nih nyelap meureunna huntu. Pelantiluan atuh da moal kahak-hak. Kan aya budak, aya si Siti, aya si Kenur. Motor bawa budak mung aing mah budak maneh mah naon colonos. Geus urang-urang hungkul. Manya atuh da moal hade sia teh manya urang kieu cacaleuhakan tuangeunna. Oh atuh aku mah maneh Heeh atuh ce. Aing mah mending. Urang mau naon urang? Duitna ka dieu keun duitna. Nih tong duit atuh ce urang teu boga sia teh. 20.000 ewang we atuh urang mah geuting. 20.000 ewang anu sabaraha hargana 38 ieu. Daging teh 38 20.000 ewang berarti maneh kabagian sabaraha misalkan di urang 20 di si kucu 20 geus 40.000 sia mah udonan kan sanesna alim sakilo. Nah aing maneh geus atuh 5.000 sia teh ku pecin lagi mama iya. Mau jadi geus mau jadi. atuh urang usahakeun ye sabaraha heula deui ieu teh. Euy, apal deui nyaho prakna we kita bebladagan urang babakaran dieu. Urang rek meuli di ieu kembang api cing loba. We hayam mah boga di luhur urang. Kumaha tanya teh ya kan bahaya. Geus teh bahaya maneh kok ngomong wae. Tong eta mah sia teh ni si Rembo. Ni si Rembo aing. Ieu Entong sia teh lebar. mah teh gandeng sia teh aing keur sana teh kokorongok we. Embung lebar. Ulah we aing urang-urang teh. Mana ka pasar teh, Cek? Pasar. Nah, meni morongtong sia teh. Mana? Itu gabah sia teh itu tingali kuatin kalobak kitu eta tingali na meja di nu itu. Oh. Aya asin halus tuh. Nih urang hayang Ada yang nganyuk. Moal atuh sia teh japo. Aya. Urang hayang japo Laan senalna sia teh, nah saruana di sekeneng. Astagfirullahaladzim. Ya lah, hiji lah. Ya kade hong ke, kumane bejaan heuh si kucu heuh. Naon asa ka aing atuh maneh nu deukeut di mana bari ngalewat. Ni sia ni tah teh. We akhirnya mas kudu cicing di dinya tah dihareup. Oh. Aya gansong ka aya, bejaan kumane atuh meuli sia teh meni aing kudu ka itu. Atuh ece ieu di bawah Duit na sia. Ni poho atuh sia teh. Ngarisan aing cenah ngarisan. Tah. Nuhun, Cek. Oma teh Heeh. Ada ke duitna. Omat bae teh bikin duit sia. Bosi, buat urang akademian yuk. Hayu yuk, abi jadi si Aprilnya. Nih, abi eta mah bosi nih, nulain atuh. Gak mau atuh Nur, ani, da bos mah pengen jadi Dede April. Nih sih ada tepantes manema nih, nulain atuh. Saha atuh? Si Tasya weh nya. Nih, manya si Tasya busekel, sia teh da kuduna ge peot, nih da mah tinggal jiga ikan buntal. Nih siapa atuh? Manya dek ati kodong nih, da eta mah dea hiji. Nih, sok atuh bae jadi si Tasya ge, nih Siti mana jadi saha? Si Pales urang mah Valencia. Oh, eta si Palen. Urang si Palen. Naon da si Palen mah laki-laki. Nah kan Siti mah cewek. Bela bosi nih, kumaha si Siti nih, geus hoream nanggepina oge nih. Mending halangan pisahnya. Mau itu di mana wae? Marane? Marane kenal naon? Ieu rek akademian. Ngiluan lah urang. Sok mana jadi saha? Abis si April, si Bosi, si Tasya, si Buek, si Palen. Oh, baik, orang jadi si Kayla. Saha sih ya eta?
Ya gak ada yang namanya Kayla di akademi manya. Aya we saing nih. Tah nu ngagu kieu geuningan. Bila saja diri ini punya sayap. Tah gitu. Ah, goblok. Naon sia teh? Tama KDI Aisyah. Bae atuh meuni dasar wakene. Beda Arisia nih, kan ieu mah akademia nih, lain KDI. Meuni bae atuh meuni da urang ngapain lagi ka eta kasih Kayla. Bila saja diri ini punya sayap. Oh, kumaha maneh we lah nih. Sok buru siap-siapnya. Siap-siap heula Abi. Oh, ayo. Urang dek dangdang heula ah, cantik. Oh. Kayak orang protokol ah. Marane, bosi mah mau dangdannya. Sini carekan ke mami bosi. Ini cubluknya teh gebros wae. Bongan cek aing tong jalan dinya geradina we. Cubluk aing teh gebros deui mending somerebak. Dicita-cita teh euy. Dahar ngeunah jeung asin jabrik ngaledok leunca. Gusti nu agung, nikmat kieu Gusti. Coba. Hei, Pasti mantan. ieu geus meuli asin di Sartil. Kabeneran, cuk dia gerak. Udah ngomong. Ngomong naon nih? Kalau deketin mesieun. Ieu tadi urang katen si Sartil. Naon? Atuh dah geus biasa betul. Barangnya asin. Heeh, geus tuh kudu bebejan perahan asin naon. Henteu, si Sartil saya teh ngajak papasakan. Terus tak teuing atuh sia teh nyarios teh meuni. Heeh. Si Sartil ngajak papasakan, sia teh engke tahun baru. Di mana? Dan si Sartil. Di Sartil Heeh. pasangan naon? Eta cenah hayam. Hayam. Heeh. Kumaha? Engke tahun baru. Tahun baru. Heeh. Asli. Heeh, sia teh. Akhirnya 20.000. naon udunan? Masih udunan biasa kita lah udunan. Cek si Sartil sia teh aing oge ngajenghok ieu dipenta 20.000 ewang cenah. Ini saya mah dikorupsi, eta mah dikorupsi, ya, dakeun murah ayam teh enak teh. Keur mahal cenah ngomongna teh 38. Udah lapar. Oh, cek urang teh. Atuh Til sia teh meni 5.000 ewang, sia teh entong 20.000. Ai sia cenah ku UPC-na oge cenah. Ku UPC-na oge cenah. Moal meunang. Udunan 20.000. Heeh. Meni baru aing teh atoh dek makan enak. Kita ajak maneh. Geus 2 tahun aing teh ngahakan daging. Kita ajak maneh. Oh, masih ingat ka urang si Kritil. Atuh sia teh kan besti meni. Lu aja besti aing mah enggak besti aing si Kritil. Sia teh lain dilanjek, lain kembar. Jadi hate keneh perkara sate aing mah moal jadi nama moal aya babaturan mah aya dulur, moal aya babaturan aing mah cukup mengalir saja. Siap. Mana erek? Erek atuh. Gaduh artosna. Nya ngumpulkeun heula we, sia teh hayang teu hayang aing teh. Pasti maneh nu ngajakna nya. Lain. Si Sartil. Hayu cenah ceuk. Urang ieu urang tua ngeunah engke cenah babakaran cenah tahun baru cenah kitu. Ngomongna teh. Lain atuh obrolkeun tong 20.000 kitu mun mahal teuing. Dah, kumaha deui Ku 10.000 mah ngiluan urang. Ngiluan atuh bae sia teh 20.000 oge da maneh-maneh tinggal Kang Abasna oge nih kuat ka Joyah. Joyah maneh mah Salah kumangke atau kumangke. Kudunya. Heeh. Awas ya lamun ieu. Hayu urang rek masak sia tuh tinggal itu. Heeh juga. Diwanti-wanti erek tuang ngeunah jeung karedok leunca jeung asin jabrik urang mah. Mari ka mana? Biasa we urang mah kieu utang lantung. Dek nyangan ieu nya padogeun. Aya padogan sia teh. Ade oma teh Sia jebak. Palingan sia nu jalan we ka kieu aing teh itu cukup aing sata tinggalin nih toplos deui. Naon eta mah tadina sia lain ku urang. Dina cenah aing teh meni capek ieu, namalan wae. Naon Jalan tadina? ka itu aya jalan abet ka bibir sia. Si kadam ti gebros sia teh eta mah. Aing neuleuh hujan-hujan sia teh si kadam aya di jero.
Nih ku aing ditulunganna oge. Oh, siana sarwana jarwe dinya di etan kemarin di jalanan, malunan. Ah itu tuh jalanna ka hareup. Jauh atuh saya teh nih, urang teh hayang motong ka dieu. Motong. Etan teh bang beca. Ah itu jalanna satu jebak. Nih kudu ngoriling aing teh sia. Nya atuh gawe wes aeutik sia teh. Aing teh capek, geblok dulu tinggali. Oke, penampilan yang pertama ada April. Jing, 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 wek, 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 jing, 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 wek, 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 wek. Benar cerita burung-burung, dirimu selalu berdusta. Benar kata bisik angin, kau takkan pernah setia. Ilalang, 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 ilalang. April Cirebon, April Cirebon, April Cirebon. Oke, yang selanjutnya ini dia peserta kita, Kayla. Seandainya malam ini aku dapat mengungkapkan rasa waktu yang terjawab, ku tak sanggup kekasih. Bila saja diri ini punya sayap, mungkin malam ini waktu kan terjawab, ku tak sanggup kekasih menantikan dirimu datang kembali. Saya bisa sia-sia teh. Ah goblok sia ganeng atuh nih nyacanger sia tem nih jiga ucing kacepet sia teh jiga turaes sia mah nih aing nih butut.